Cek si bapak nu kitu mah bapak ge bisa teu kudu sakola teu kudu masantren. Kumaha Pak? Kieu. Ping ping ping. Sok atuh aja bubar-bubar pengajian barisa nyanyi. Ping ping ping. Ibu muka samping si bapak dek dirempong. Tambah saruana bapak jeung budak boleh pertarosan kunaon neng nais lempang ti peuting make kudu diperingati pan urang ge osok ngaronda lelempangan ti peuting ibu bapak angkat ka dieu lempang ti peuting betul neangan janda pan ti peuting bapak dek ka mana rek isro naon isro neangan janda nah anu kitu teh isro Bu sanes sabab Isra di dieu mah mulaina ti Masjidil Haram. Di mana ayana Masjidil Haram teh? Di Mekah. Alhamdulillah arapal urang dieu mah can ka ditu ge. Da kamari mah abdi ceramah di Garut, naros ka ibu-ibu. Ibu ari Masjidil Haram di mana? Di Pameungpeuk cenah. Orang munajat ke Allah mudah-mudahan sadayana nu haladir di dieu masing enggal dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin. Ya Allah ya Rabbal amin. Kamana neng nais Kanjeng Nabi teh Isra'na di Mekah Kanjeng Nabi naik buruk kecepatan seperti cahaya siga kilat cepatna buruk teh Bu Kanjeng Nabi naik buruk terus turun di hiji tempat di piwarang salat 2 rakaat ku malaikat Jibril salat Kanjeng Nabi beres salat cek malaikat Jibril ya Rasulullah dupi Gusti terang di mana Gusti salat nembe henteu Jibril di mana eta teh kitu eta teh mangrupikeun Madinah tempat anu bakal jadi kota Gusti hijrah Madinah oge disebat kota Thayyibah teh hartosna ka Madinah matak aya geuning dina sholawatna sholawat gentong bada ibu ngiringan dah capek nyalira mah siap ngeluarkan suarana siap nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan amin Allahumma sholli wa sallim wa barik amin sadayana ya Thayyibah ya Thayyibah ya Thayyibah ya dawal ayyana istakna dik wal hawana dana wal hawana dana ya Thayyibah ya Thayyibah ya dawal ayyana
babarik. Janten Kanjeng Nabi Isra teras turun di Madinah, naik deui kana Buruk, turun deui di mana? Di Bukit Tursina. Teras di piwarang salat 2 rakaat. Saparantosna salat naik deui kana Buruk, turun deui di mana? Di Bait Lahum. Saparantosna ka Bait Lahum ka mana? Ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Sakumaha neng naik jarakna ti Mekah ke Palestina. Tadi dia mah berbeda pendapat ulama. Aya nu nyarios 2000 km, aya oge nu nyebatkeun 2500 km. Keun we urang mah ulah parebut ukuran jarak. Ngan lamun hayang apal aja alukur sorangan ka itu. Nu jelas mah waktu harita ti Mekah ka Palestina sok nganggo onta. Da acan aya beus harita mah. Tapi Kanjeng Nabi ngelakukan Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Peuting harita berangkat, peuting harita uih deui. Matakan seueur jalmi teh anu teu percaya kana Isra Mi'raj. Padahal lamun ditinggali tina ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alladzi teh isim mausul. Cek santri isim mausulnya eta kata sambung hartosna anu. Lamun anu hungkul teu ngandung artina naon, mata kedah disambungkeun ejeng kata nu sejen. Jadi kieu Bu, alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi kasaha bi abdihi ka hambana ladzi. Anu samemeh ladzi teh aya 8 subhana ece. Subhana di dieu lamun ditarik kana ilmu tauhid janten sifat salbiyah. Cek guru abdi sifat salbiyah nyaeta sakur-sakur sifat paranti miceunan kana perkara nu teu layak aya di Allah. Gunung nangtung sagara nemrak, gunung moal bukti sagara moal aya, lamun teu aya nu nyiptakeunana nyaeta saha? Saha? Gusti. Yo sadayana wujud kidambako kela-kela cingkompak atuh Kang, cingkompak ulah pas susul-susul jeung belah ditu Bu. Kudu akur cek jadi jamaah teh. Barang sadayana wujud kidambako mukhalafatu lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wadani. Naon eta teh Kang? Kela aja kacaletot dia mah. Gempeur meureun si Akang keyboard teh. Siap Bu sekali deui. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayan sama basar kalam qadiran muridan basiran mutakaliman sadayana wujud mukhalafatul lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Pantaos bebarengan lahnya. Tak gitu Bu, ajarkan ka budak teh kenalkan karena sifat-sifat nu wajib aya di Allah osok tara. Benar. Ulah ieu mah ngajarkeun budak nu teu pararuguh. Cek bapakna, "Jang, geus bisa naon ayeuna?" Bisa nyanyi Pak. Kumaha nyanyina? Kieu ping 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 pong pong pong.
Ibu masak emping, si bapak main pingpong. Cek si bapak nu kitu mah bapak ge bisa teu kudu sakola teu kudu masantren. Kumaha Pak? Kieu ping ping ping. Sok atuh aja bubar-bubar pengajian barisa nyanyi. Ping ping ping. Ibu muka samping, si bapak dek dirempong. Tambah saruana bapak jeung budak teh. Ibu hoyong ngadumurang kali nu soleh. Cing tarik hoyong ngadumurang kali nu soleh. Bapak hoyong ngadumurang kali nu soleh Pak. Ari bapak naga soleh acan. Ari ibu nata solehah acan. Paingan budakna bedegong oge. Namina soleh atos. Namina soleh. Oh aya di dia nu namina soleh. Sae Bu. Soleh Udin. Kupingkeun ce ari budak teh siga kacang. Ari kacang kudu dituturusan betul. Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Robbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul moal cukup. Tapi kudu dicontohan kusaha ku indeng bapakna. Zaman ayeuna ngadidik budak lain make huak haok lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Da biasana ieu mah salaki ibu nalika ngong adan di masjid teh ka budakna nyarios kieu. Ujang kadenge geus adan jugra ka masjid. Aya bapak-bapak nu kitu. Tak salah nu kitu teh. Kuduna kieu Pak ka budak teh. Ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Hartos teh. Tadi mah jug, ari ieu mah hai. Tadi mah nitah, ari ieu mah dibarengan contohan nu sae. Lain omongan hungkul. Ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu ih. Tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ojo bubudugulan. Da zaman ayeuna mah Pak awewe teh ari kerudung teu lesot, ari rok morosot. Nauzo. Ayeuna ge siga nu heueuh eceung marake tiung. Bubar we pengajian pandi baruka tiungna teh. Hareud ararat bayeung dabdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung heg make kaciri nyararengsol entang diomekeun aja jadi kanyahoan kartos teh Bu. Lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh-solehah tingali heula urangna sabab buah anu jatuh moal jauh jeung tangkalna. Betul? Lamun ibu hoyong ngenalkeun budak kana agama Islam, lamun hoyong ngawauhkeun budak ka Gusti Allah ka Kanjeng Nabi, berarti urang oge kudu bisa ngaji. Betul? Ngan lamun teu bisa ulah maksakeun, mending keneh asongkeun ka kiai, titipkeun ka ajengan, pasantrenkeun. Nah, datang susu lainnya tak tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah aya nama dibere susu geus sajam karek dibere. Ari ieu nu disimpen dina meja teh cai herang hungkul. Bari cai herangna nu kieu teu dibere gelas deui aca. Dan nu kieu mah Kang, ieu mah cai paranti ngobatan nu kasurupan. Leres da. Terus imam mau diinum moal. Ieu paling ke. Kartos teh Bu. Burang kali ibu dipasantrenkeun teh. Alit keneh, tapi bade dipasantrenkeun. Tong insyaallah ce. Insyaallah mah moal. Da cek Kanjeng Nabi insyaallah hartosna teh bade ngan ku urang mah digentos hartosna teh jadi moal. Sok ibu tah keur calik dina teras aya tetangga ngaliwat cek ibu teh ece sinang heula muhun insyaallah kira-kira datang teu asup henteu
Ibu bade ka pangaosan, muhun insyaallah nyusul, pan teu datang-datang. Betul. Mata ulah insyaallah Bu, jawabna bade gitu. Siap? Bade masantenkeun budak. Tah, awas mun teu. Ulah nepi ka siga di abdi, Pak. Di abdi mah di ditu geus berat keneh kana sakola daripada pasantren. Pasantren nu teu aya sakola teh sepi. Betul. Rek teu berat kumaha atuh zaman ayeuna mah tingali budak rek sakola PAUD dianterkeun ku indungna. Bahkan ditungguan. Budak sakola di jero kelas indungna di luar ngarumpi. Baso beak 2 mangkok sewang eta teh. Bari nungguan budak. Aya di dia ibu-ibu nu kitu. Nu belah mana diukna? Tingali budak rek sakola SD kabeh ti luhur nepi ka handap meuli anyar. Topi anyar, kerudung, seragam, sepatu, buku, pulpen anyar. Nah ari budak dek masantren cek mangna jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut emang baheula. Budak dek naik Quran cek indungna jang da Quran mah tiba heula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut emak keur masantren. Di mana mak Qur'ana? Itu di goah di pangbeasan. Dicokot ku budak pek mah Quran teh geus balolong sarobek dihakan beurit. Cek budak, mak geuning ieu Quran teh sarobek balolong. Ibu nembalna leman ayeuna mah aya super glue. Mutek budak teh ngeleman Quran nepi ka alam nasroh ngareneng jeung alam taro. Cek abahna jang geus nepi ka mana ngaji teh geus 2 alam bah. Da puguh ngarendeng betul. Ibu bapak mangga nyakolakeun budak cing luhur nepi ka S1, S2, S3 mangga kuliahkeun cing luhur. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha. Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha didikan agama di pasantren. Betul. Matakan penting masantrenkeun budak. Ibu kudu bunga gaduh murang kali daeng masantren teh. Sabab kacida sengsarana lamun indung bapak teu masantrenkeun budak. Naon sengsarana? Nalika urang maot rek saha nu tawasul. Rek saha nu macakeun Yasin lamun lain budak sorangan, betul? Mata kudu saimbang antara sakola jeung masantrenna ulah berat sabar. Da zaman ayeuna mah santri dipandang sebelah mata cek masyarakat neng ujang tong daek nikah ka santri bisi madesu masa depan suram. Ganti ku urang santri madesu lain masa depan suram tapi masa depan sukses. Malahan mah cek ibu-ibu aya siirana kieu. Ulah daek meuli teri mah loba cucukan, ulah daek kawin ka santri mah loba budu. Astagfirullahaladzim. Loba naon ceuk? Loba budu. Batik manual totol motifna teh eueuh deui. Di dieu usum keneh santri buduk usum. Keun bae kan santri lamun buduk ulah sedih kudu bunga eta teh cing cirining kuman jeung tumila hayang ngilu ka surga. Leres kang tingali koruptor aya teh nu buduk, maling aya teh nu buduk teu aya sabab kuman oge aliman dicanda kana neraka. Leres teh mata santri buduk ulah sedih kudu bunga. Ibu milarian pimpinan Tuhan kudu ka santri sok sanajan buduk ge. Nah make kudu ka santri. Santri mah masyarakat oge diajak ka surga apalagi kamu. Betul. Kudunya ka santri urang dieu sabab moal aya ulama lamun henteu terlahir ti santri, moal aya mubalik moal aya qori lamun henteu terlahir ti santri.
Hidup santri. Hidup buduk. Kahartos henteu Bu. Tadi seserian teh kahartos henteu. Jadi lamun teu tiasa ngadidik budak asongkeun ka kieu, titipkeun ka ajeng. Lamun urang hayang ngadidik budak pan urang oge kudu bisa ngaji. Di dia aya pangaosan mingonan dinten naon ngabohong si Ece mah. Pan abdi nanyana mingonan. Di mana-mana mingonan mah dinten Minggu. Sabab lelaki oge eueuh nu Jumatan dinten Sabtu. Berarti eta mah Senenan ce. Osok Senenan osok. Ibu-ibu nu haladir osok pinuna siga kieu. Langkung ti kieu. Sok ngariung osok. Nupang seueurna sumping dina pangaosan mingonan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Nupang seueurna dina muludan ibu-ibu bapak-bapak? Bapak-bapak. Abi-abi. Leres Bu bapak-bapak pang seueurna? Ari ayeuna dina Rajaban ieu pang seueurna nu hadir ibu-ibu bapak-bapak? Belah mana bapak-bapak eueuh ka ciri? Da si bapak mah siga karuhun je. Tungkul we ditanya Pak Damang. Bari udud kopi hidung percis karuhun je. Lu bener ya teh seseueurna ibu-ibu bapak-bapak. Begitu. Wanana. Gening abdi ninggali mah seseueurna ibu-ibu ieu teh. Belah ditu eta dilebak ibu-ibu, nu ditongoh rempeg ibu-ibu. Bapak-bapak hiji, 2, 3. Mana deui ce? Tuh di dieu ibu-ibu seseueurna. Berarti nu rajin ngaos teh urang dieu saha? Ibu-ibu. Berarti nu pinterna oge saha? Ibu-ibu. Keun Kang ayeuna mah urang buktikeun ibu-ibu. Cenah ibu-ibu rajin ngaosna. Ya, ibu-ibu. Dek nanya abdi ka ibu-ibu. Satu tes. Urang tes siap? Ibu siap dites? Abdi bade naros khusus kanggo ibu-ibu. Lamun bener nilaina 100, mun salah 0. Bapak-bapak bener nilaina 100, mun salah 0. Siap? Ibu-ibu heula. Ulah deg-degan ibu-ibu cicing we biasa. Bu. Sudah belah itu masih gana 2 minggu diumumkan di masjid. Ibu. Bu. Jarawab cing kompak ari ta'aluk sifat kudrat aya sabaraha? Madon seri Kang teu bisaeun. 0 ibu-ibu 0. Cik ayeuna bapak-bapak euy. Bisa henteu si bapak? Siapa? Eta mah pemuda. Bapak-bapak jawab cing kompak. Pak ari rukun Islam aya sabaraha? Pintar si bapak. Tok nu kitu atuh Neng Nais nu kitu mah hese, ibu mah teu bararisa. Urang ngaos we. Siap ngaos siap. Abdi sakali ibu tuluykeun nepi ka beres. Siap Bu. Tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Teu bisa deui Kang ibu-ibu 0. Cik bapak-bapakeun siapa? Cing tari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
bapak-bapak. Ibu-ibu nol. Tong nu kitu atuh Neng Nais da ibu teh rumah sak parowo deui juj ama mah. Urang ngitung mah ngitung lah. Da ibu-ibu mah karesepna kana ngitung teh. Da hobina nyekel duit. Siap Bu ngitung siap. Sok urang nu babari we. Siap Bu? Ibu-ibu jawab cing kompak. Anak hayam aya 1 juta maot 13 tinggal sesana sese teh. Angger keneh ngitung teh bisaeun Kang si ibu mah. Cik bapak-bapaeun, pa anak hayam 2 aya hiji maot hiji nyaeta tinggal pinter. Protes ibu-ibu protes. Belah ditu teu narima tuh. Sok atuh sakali deui ce, lamun salah geus moal ditanya deui. Siap ece. Siap ibu-ibu. Ibu anak hayam aya hiji maot hiji tinggal indungna. Kan indungna mah teu pae. No deui si ece mah nya teu kaharti Kang urang dieu mah. Ari nu rajin ngawas ibu-ibu, ari nu pinter da biasana atuh da ibu-ibu mah dina pangajian teh naon socana ngareret ka mana mending. Betul pasti Kang socana teh ngareret kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahulang si ece mah teu beunang ditanya. Cek salakina mah kunaon cicing wae. Ibu nembalan, bapak tingali pamajikan batu mah kabeh beheungna teh dirante. Bapak tingali pamajikan batu mah emasna teh 22 karat, 20 kilo karat, 24 karat. Nah ari urang mah itu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Kejam. Da ibu-ibu ayeuna mah Kang nyarebret parang